Yo guys, balik deui di lain vlogna Rizky Slam. Woi mantap, budaya orang, budaya kota Sumedang nyata kuda renggong. Ayo rek naon dia? Ada dipiara. Dipiara? Mun. Dipiara seperti kumaha dipiara nata? Terus ya Oh, iya emang iya setiap hari sok ya mun Oh, saya kita sok sabaraha lami pami digosokan kieu. Teu langkung paling 20 menitan Kanggo naon ngaran teh kanggo ngaleungitkeun naon ieu teh? Ngalingkeun kokotorna anu kotor di aya bulu. Oh, atas kegiatan ngebersihan kieu teras naon ieu Kang enak? Paling Diajarkeun seperti kumaha tah? Biasa ningal engke? biasa. Ah, mantap. Nah, Jadi ayeuna teh bade ngalatih. mun Naon sih nami ngalatih teh? nguprit. Nguprit. Oke. Jadi emang sok setiap hari ya dilatih kieu teh, nguprit kieu teh kan? Seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Iya nu ngaranna nguprit teh ngalatih di daerah jalan-jalan. Kang abi teh nyobian nguprit Kang. Tadi boleh itu. Mana play mana aduh. Play dia kieu kumaha jeung mana? Ieu moal ieu. Wow. Aduh, ai sieun beran. Anjir, cekarekeun. Terus Kang ah. Ieu tapi mah. Karena sieun ngajol kudana. Jadi geus tidak segampang nu ditinggalikeun gitu. Jadi cenah setiap 2 minggu sekali ya kuda teh sok dilatih di nguprit ieu Tegarejet. Metegerejet cenah. Gerak. Oh, atur nuhun anu tos nonton video lain vlogna urang. Alhamdulillah sih urang boga pengalaman oge. Jadi apal naon sih ngaranna nguprit, naon sih ngaranna aroskam teh naon sih? Bersihan semoga tadi gitu. Atur nuhun lah pokokna mah kasadayana. Salam Sunda Sampurasun.